Cicing kameramen lega geledik we bae jeung bata geura ya. Saladan di jero kubang mana teuing marontokna pakowo. Ayarang da menangkeun bujang mana teuing rorontokna. Cang kudu daun salada buah kadu kandel cangkang. Kudu dai kawin karang da pakuwu. Rangda mah pinter goyangna. Para sepuh sadayana tamada ti payun pribados panginten asma mah Ahmad Royani Al-Bantani kawit ti Serang Banten. Kajeun teu nanya ge. Ngan abdi linggih mah di Ciamis di Kelurahan Maleber Kecamatan Ciamis. Eta di dinya. Kaleresan abdi gaduh sobat mondok kapungkur pangresa Pak Ustad Piki sakelas jeung abdi mana horeng eta ustad di dieu cenah geleutikna. Di dieu tak nembe tos didongengkeun. Lajuna mah ieu mah atuh pancakaki ka ditu namanya. Tapi ieu urang alhamdulillah ditepangkeun jeung dulur, mudah-mudahan jadi asbab wasilah nambihan kaberkahan. Amin. Tetela loba dulur bakal loba doa duit kumaha. Loba dulur loba doa esih lain duit. Aya cek esih. Entin aya si entin. Si Nur aya Nur. Elah si elah aya. Asli. Ajun. Sirini aya Sirini. Sirina. Utin aya Utin. Bo. Jadi hampura bisi bahasa kuring teu pati merenah jeung adat kultur budaya urang dieu. Bade ngahampura. Tah kitu pan geus pancakaki bieu. Pangna bahasana kitu ge kuring mah di Banten. Cenah cicing di Ciamis eta mah katalian ku kebon kacang. Itu pakuwu hampura we pakuwunya. Gitu. Ieu pakuwu sanes. Paingan di jasnya. Itu kan hebat. Nah, jadi alhamdulillah orang bisa tepang peuting ayeuna. Tah, sanajan laas pakuwu aing asa jadi dewa langit peuting ieu mah. Asa tah ieu bade ga aing tah deuleu. Dewa langit budak ieu adalah tasun gukong. Atuh sok geura ece ka dieu geura. Jiga ieu mah. Aing jiga bos MBG peuting ieu mah pokona mah. Akhir kieu mah asa jadi bos MBG aing. Anak buah Praproro. Sanaos laas pakuwunya teu lepat abdi panginten ngucapkeun ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Mudah-mudahan amal ibadah urang salami bulan puasa ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Urang nu tadina heueuh bobolokot ku dosa, nu tadina urang teh heueuh blok kacida kotor ieu awak urang ngan ukur bisa neuleuh kasalahan batur, dosa sorangan mah ku urang dipopohokeun. Tapi mudah-mudahan ku urang hirup dina bulan Ramadan kamari sabulan landung urang kembali ke fitri. Cek si Wati, hayu we kasih fitri iraha ka aing. Kembali ke fitri. Atuh kali-kali makasih Wati cenah kitu ulah ka fitri wah. Ta urang sadayana mudah-mudahan kembali suci amin. Dan menjadi orang-orang yang bahagia dunia akhirat. Bu, ibu,
masih karasa kamari bulan puasanya kumaha eta urang lalakon bulan puasa ningkatkeun amal atawa ningkatkeun molor hah ini bulan puasa kumaha hah serap atuh moal kadeuleuh ngadewa langit ya aing mah moal kadolo atuh aing teh atuh ruhai atuh geus hese pokona mah mun hayang jelas nu beungeut aing kudu puasa ih sia mah teh mah bener omongan gitu atuh beda jeung ku pan ku mah beungeut geuneuk ku mah gitu bo kamari Ramadan kumaha lalakon sih ningkatkeun amal atawa ningkatkeun molor oh nyaho aing ge pasti Ramadan tibra heeh puasa loba molor heeh urang mah kacaritakeun wungkul puasa padahal mah urang mah pindah dahar pindah waktu dahar tapi sanajan kitu mudah-mudahan urang kabehan dibere pahalana ku Allah salianti meureun urang tengan pan kitu kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas nya mang pirang-pirang jalma anu puasa tapi teu meunang nanaon teu meunang pahala teu meunang ganjaran an ukur meunang lapar jeung haus katiluna bau sungut betul terus tapi sanajan kitu mudah-mudahan ibadah urang kakuranganana dihampura ku Allah sing jadi leuwih keur urang amin ya rabbal alamin para sepuh sadayana abdi mah ka dieu sanes rek ngawurukan aing mundur bisi ti jolongjong naon hah serab ih dibejakeun cai dewa langit jadi poho deui aing cicing geura losok ngaran cabangan geura cicing ulah sok ngalabiru nyaho ngalabiru ngarecokan cek urang dieu mah ngarecokan cek urang Banten mah ngalabiru ek foto ku nini sok atuh meni embul disebut nini manya neng mah abdi mah lain rek ngawurukan da pasantren geus aya kiai geus nyampak ieu mah abdi mah rek dharma ngahibur bae ka urang dieu utamina mah ngahibur Kang Yudi anu geus naon keur boga maksud nyalametkeun putrana ngabersihan putrana mudah-mudahan ku Allah dipaparinan murang kalih nu saleh lantaran nyaho ieu ku ece ge jelema hajat mah leutik ku leutikna gede ku gedena anggar jadi omong betul pan eta ibu bapak kabeh tatangga nyarambungan atawa nyecep heeh laju ngaranna ge eta celilis loba tamu jadi teka siwer teka naon teka perhatikeun teka buru nawaran-nawaran nginum acan ka tamu nya kumaha cek ece siang nginum entok ai kitu naon nya si lilisna ge teu nitah teu naon gitu tapi aing mah maksa cenah ngasaan jeruk amis para maung teu ngarti aing mah kasih lilis para maung dibikeun ka jelema kumaha tadina. Nah, eta teh jelema mah kitu sagala ge jadi omong. Tak ieu mah kuring rek ngahibur nu keur baluweng, nu hajat baluweng. Teu pasti jadi pikiran, betul. Arek teu jadi pikiran kumaha Pak Kuwu? Ieu tenda ublug ablak luhur encan ieu ka awang-awang. Nya, coba ieu panggung sakitu hagana ieu. Encan deui son sinsem. Sok. Bayangkeun ku ibu. Ieu hajat model kieu hamere nyukna. Matak kuring marek ngahibur Kang Yudi be ieu mah.
Tapi sanajan ngahibur, mudah-mudahan aya bahan keur nganteur supaya urang daek syukuran ke Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Yuk urang kabehan haneutan heula. Naon cenah? Haneutan heula. Kan urang haneutanna ku maca salat, maca sholawat ame hate nu teuas jadi leuleus, nu pareum jadi ruhai deui. Amin. Pada urang ilmu tengah gedur, kawas guru urang, kawas Pak Kiai Totonya, ilmu urang mah teu kawas Pak Kiai Toto. Pak Kiai Toto mah ilmu tengah gedur, urang mah atuh tengah gedur ge ruhai-ruhai. Heeh. Betul, ai kurseun ruhai mah haneu ta santri sok eta sok ngadeang bujur. Haneutnya i eta seuneu ruhai ubar budug eta. Geura bujur budug karena ruhaikeun ret ngaranna teh jadi ratep renyem pokona nama gitu. Matak ieu sing calager kadeuleuk ieu ku anu budug mah usah isek teu didiukna ge dadikeun ngajedog. Bo siap maca sholawat? Oke, mari kita sama-sama baca sholawat. Siap? Mulai. Pak Kubu nyuhun sewu nggih. Upami 1000 teh aya wios 20.000 ge. He ngajedog aing sok poho. Cicing. Siap? Kita hitung sampai 3. 1, 2, 1, 2. Siwawan nyeri huntu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma salli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Kekasih kita nabimu, idola kita, teladan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad. Sholawat salam tetap padamu, engkaulah
sang Nabi penyejuk hatiku, betapa hasrat ingin bertemu kami semua selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. Allahumma salli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmi lahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ya Imam Ar-Rutniya anta babullahi mu'tamadi fabidunya ya wa akhirati. Allah Allah ya Rasulullah hud biyadi qamarun qamar وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. اللهم صل وسلم Masalli wa sallim wa barik. Kunaon euy teu nurutan? Nya ulah nurutan. Teu beca. Pieu marame recok. Oh, itu mah ambepleu. Kunaon? Tuh kawasi itu, tuh milu-milu ge gagayem si itu mah tuh. Kunaon ibu teu nurutan? Kunaon? Teu bisa panjang teuing. Kunaon aja teu nurutan? Henteu ieu wungkul. Santri wungkul nu ka kuping. Ieu mah puguh ieu mah. Puguh ieu mah gandeng ieu bangsa toed ieu. Eta na kursi kunaon teu nurutan? Teu bisa panjang teuing. Arek nu pondok arek. Nu pondok. Arek moal. Nu babari arek. Nu babari. Nu babari. Nu babari. Nu babari. Dua. Kalah saruri. Bo, setiap manusia utamina kaum muslimin wal muslimat pasti ngarepkeun hayang boga turunan anu sol. Ukuran urang mah bakti ka kolot, bakti ka agama berguna bagi nusa jeung intina anak urang teh hayang jadi dangdanan. Naon cenah? Hayang jadi dangdanan cek bahasa urang mah anak teh kapake. Naon cenah? Atunya gua aing jelema. Gawe naon eta candukul di dinya la ilaha illallah. Oh. Oh nya pan ari nu di dieu mah dewa langit.
tanu didinya siluman toke. Apa kita mangada klop dina tembok deuleu. Jadi urang kabeh ogenan hayang boga turunan anu soleh. Laras gitu. Tak urang doakeun pangaresa Kang Yadi miwah Ibu Lilis nya. Mudah-mudahan ari kuring naon bieu? Atuh beda saeutik ce. Yo, ari ngabejaan bae ulah bari nyorongot. Wawuh henteu jeung aing. Eta mah urang dieu ajeknya. Ih, kamu balik wani nyorongot komo ka salakina. Itu pertanyaan aing kudu nginum nu mana heula ieu. Lain aing loba-loba teuing aya saya ku eueuh teuing deuleu. Kalem nya, sabar. Sabar, ari milik mah kumaha beungeut. Tenang. Tah intina urang kabehan kumpul ayeuna ngahaja diondang dikumpulkeun ku Kang Yudi. Hiji teudel doa. Naon cenah Bu? Teudel doa. Sebab eta horeng ngagedekeun anak. Sebab eta horeng ngagedekeun anak, ngasuh anak, ngabina, ngadidik anak teh gampang-gampang susah gampang. Numawi urang perlu belajar kahiji lalaki anu gagah. Nah abdi bisa nyebutkeun gagah sebab eta lalaki ngaranna ditulis dina Al-Qur'an. Saha aya hiji lalaki ku Allah diabadikeun dina Al-Qur'an namina Luqman Al-Hakim. Kumaha saur Luqman Al-Hakim? Ya. Aya Mang Luqman di dia. Ya bunayya inna dunya bahrun amikun qad gharriqa fihi nasun kasirun faltakun safinatuka fiha taqwallah. Hei anaking, itu cek urang mah. Hei anaking, sesungguhnya dunia itu lautan yang dalam. Batuk, minum keramik. Hei anaking, saknyana ari dunia teh lautan anu jero. Lautan ari ngaran lautan mah ombak aya, gelombang aya. Betul. Lautan teh dunia teh lautan anu jero. Qad gharriqa fihi nasun kasirun. Sungguh banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Cek Luqman Al-Hakim. Anaking loba jelema dikerelep di jero eta dunia. Artina loba nu teu salamet. Ieu teh nyaritakeun zaman baheula. Ieu teh nyaritakeun zaman baheula. Di zaman Luqman Al-Hakim HP can aya. Tukang paket eueuh. Rek COD eueuh. Tukang seblak ge eueuh. Ieu mah keur nyaritakeun zaman baheula. Bahkan era sebelum Kanjeng Nabi. Kumaha bahasana Luqman Al-Hakim? Qad gharriqa fihinna. Nyata loba jalma cilaka dikerelep dina eta lautan dunia. Padahal baheula gogodan teu kawas ayeuna. Ayeuna urang ngarandapan zaman serba canggih, zaman serba ngarujuk kana fitnah. Sok ayeuna ku Bapak
tingali gogodan. Tapi eta bahasa Luqman Al-Hakim seolah-olah menjadi pecut kangge urang supaya urang nu jadi kolot agar tetap hati-hati dan waspada. Kenapa? Karena banyak manusia tenggelam dan celaka di dalamnya. Maka apa kata Luqman Al-Hakim? Faltakun safinatuka, engkau harus memiliki perahu untuk mengarungi samudra dunia, untuk mengarungi lautan dunia. Apa yang dimaksud dengan lautan perahu itu? Fiha taqwallah. Yang dimaksud dengan perahu untuk mengarungi samudra dunia adalah takwa kepada Allah. Cukup wasyira'uha at-tawakkula 'ala Allah, dan jadikanlah tawakal sebagai layar. Naon sababna? Perahu tanpa layar dia akan sulit bergerak dan lambat untuk bergerak. Artinya teu cukup ku takwa hirup urang, tapi oge urang kudu tawakal. Maka ieu Kang Yudi, Kang Yudi, bisi molor aing mah. Ieu mah heulaanan Kang Yudi be heula nu ngarti. Sabodo batu marek ngarti rek teu sabodo los. Ieu mah Kang Yudi we heula nu ngarti kuduna. Permaen anu mayar. Tuh aja ku mantuan moal. Itu eta mah nyawer sabodo. Itu. Bo. Jadi urang ka anak teh tugas kolot kanu jadi anak teh adalah mendidik dan bagaimana kita menjadi contoh suri teladan untuk anak Mang Yudi, supaya anak urang teh bisa hirup takwa ke Allah jeung tawakal ke Allah. Di mana karasa ku urang zaman ayeuna jelema teh tatagenan kana payung butut, agul ku payung butut. Tah hiji nu jadi kolot teh ajarkeun takwa ke anak supaya salamet. Kieu bisi ku Kang Yudi teka irong. Ya, aya madu nyaho madu. Madu ngeclak. Madu. Kalah molotot ka aing deuleu. Aya madu ngeclak, pira kadar ngeclak madu sagede naon. Tapi eta sireum ngagurumut. Setetes madu jatuh ke tanah kemudian disergap ku mana ku sireum. Sawareh mah menikmati madu di sisi saperluna sabutuhna. Ukuran pangabutuh, ukuran saperluna. Nah, ieu mah saurang teh naik kana madu ngojai ke tengah. Apa yang terjadi? Semut dia tenggelam dalam setetes madu. Kitu jalma anu ngudag-ngudag dunia, poho kana ibadah, poho kana ngaji, poho kana ngadidik anak supaya takwa, dikerelep eta jalma tina setetes madu. Ngartos henteu? Ngartos? Nya. Poho jalma teh. Pakuwo? Eta ieu peureum jelemana. Eta mah gayana gitunya. Oh, emang tipe-tipe kuwu mah emang jadi pakuwo mah roman tunduh. Nya. Jadi kuwu mah beungeut tunduh emang. Jadi teduh gitu, teduh ku. Capek. Emang ece nyahoan amat. Emang jeung ece duaan gawena gitu. Gawe naon ku jeung ece duaan? Aing curiga. Pakuwo eling mah nya pakuwo beuki nini. Naon? Oh nini oge legit.
Aya jelema boga jabatan kuwu. Cicing heula. Jelema boga jabatan kuwu ngurus masyarakat sadesa, nepi ka coplok salat, coplok ngaji. Salat mah teu coplok, ngan ngaji coplok. Alasanana sibuk ngurus masyarakat, tak eta tikerlep. Ulah anggut-anggut teu puguh pak kuwu ieu. Aya deui leuheung kuwu mah tikerlep ge kuwu manehna mah ieu mah RT. Ngomong naon sia coba yo. Kuwu mah tikerlep ge leuheung mainna mah boga bengkok. Hampura Pak Kuwunya? Gitu. Enggak, saya kan dengan Pak Kuwu bukan kali ini saja bertemu ya Pak Kuwu ya. Ini yang keberapa kali Pak Kuwu kita bertemu? Jawab Pak Kuwu lain anggut-anggutan. Ai Kuwu bisa ngomong henteu. Ini yang keberapa kali kita ketemu? 3 kali ya? Iya, kalau nggak salah 3 kali. Jadi walaupun kami baru bertemu 3 kali, antara saya dan Pak Kuwu itu sudah memasuki fase persahabatan bagaikan jin dan jun. Maka leuheung Pak Kuwu mah tikerlep ge mainna menang pengkok. Sawah ublug ablag, pamere pamarentah aya insentif, leuwah RT. Ngandalkeun satahun sakali pamere bupati bari jeung dipotong pajak. Hayo sia. Belaan teu ngaji, ngomong naon sia haram jadah sok. Mana RT na ieu? Pedah naon teu ngaji teh? Tah kitu diantarana. Aya deui jelema nu dagang. Aya deui jelema nu digawe buburuh ka batur nepi ka poho coplok ngaji. Padahal lamun salaki bodoh punten. Ini bukan mendiskreditkan seseorang, tapi ini kita sedang membuka kesadaran kita. Lamun lalaki bodoh akibat teu ngaji, erek kumaha urang ngadidik pamajikan ka erek kumaha? Lamun salaki bodoh erek kumaha urang ngadidik pamajikan. Sanajan eta heueuh pamajikan diomongan ku salaki, heueuh nepi ka ayeuna ge can neuleuh aing can ngadenge mana pamajikan nu diomong ku salaki nurut mana. Loloba nama malikeun. Gampang ngomongan kami maka kami bogal minggu ge ngaji kami mah. Ame ge nurut ka salaki, nu kumaha salakina heula. Bener lain? Tuh, kadang aku bapak nu loba duit. Tuh, horeng si itu jurigna tuh. Si eta mah nurut ka salaki asal loba duit cenah. Paduli teuing salaki burut oge. Eueuh urusan salaki mah rek cager rek gering nu penting loba. Tuh, najan burut oge cenah tuh. Jadi, mata kayu urang kabehan. Da tujuanna naon? Ngadidik anak supaya urang bisa hirup takwa. Da eta parahu keur ngarungi menyeberangi lautan dunia. Nyabrang urang ieu teh keur nyabrang dunia ka mana? Hiji ka Pulau Barjah, ka mana? Ka mana Barjah teh? Paeh. Urang teh keur nyabrang dunia ieu teh Pak Kuwu. Hiji urang bakal singgah kapal urang teh parahu urang teh ka mana? Ka Pulau Barjah. Memeh ka akhirat ka Barjah heula, ka alam kubur heula. Kira-kira geus baroga bekel encan ieu urang. Aing nyaho ieu beungeutna. Beungeut-beungeut urang mah heueuh. Dina ibadahna hayang kanyahoan ku batur nya. Dina dosa nama urang papinter-pinter nyumputkeun. Nyaho we dosa batur ribut urang mah ngomongkeun. Tak ieu urang kabehan payudi. Hiji belajar untuk takwa.
setidaknya menjadi contoh dan teladan untuk anak kita. Kenapa? Karena untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan hidup harus diraih dengan langkah takwa kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Takwalah kita sebenar-benar takwa dan jangan pernah kita mati kecuali kita semua dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Artinya Pak Yudi, lamun Ibu Lilis, itu tengein, please. If I say to you tonight, so you must menjedok, okay? Kang Yudi hayang tenang, Ibu Lilis oke hayang senang, raihlah dengan ketakwaan. Dengan ketakwaan. Tak urang moal bisa milampah takwa lamun teu boga ilmu, mata hirup kudu daek ngaji. Cek tadi lalaki bodoh erek kumaha ngadidik pamajikan. Pamajikan bodoh erek kumaha ngadidik anak. Anak ke bodoh erek kumaha engke anak bakti kanu jadi kolot, gampang manfaat nusa jeung bangsa. Ku kolotna kitu kapake rek ngomong naon tak urang geus kitu. Yuk sadar diri. Mumpung di urang aya pasantren, di urang aya madrasah, di urang aya lembaga pendidikan Islam, mestinya kita bersyukur kepada Allah ada lembaga yang menjadi penerang dan pelita untuk hidup kita. Insya inilah lembaga yang akan mengantarkan kita untuk menjadi pribadi yang takwa. Memeh urang ngadidik anak Mang Yudi, urangna heula miheulaan, urangna heula sing bisa jadi naon milampah katakwaan. Cenah can bisa betul-betul bisa api-api takwa. Naon cenah? Maksudnya naon? Sanajan sangheuk, yo sangheuk urang berjamaah demi anak urang api-api takwa indit sanajan can ikhlas hate indit ka masjid. Naon sababna? Nyontoan anak sakitu. Hoyong senang, hoyong tenang. Kama kola syahrukan wa kajol. Tujuana kabeh hayang senang, nyar ka kota kedah hayang senang, padahal sadaya ge paham diri bakal tentrem tur ayem. Tujuana kabeh hayang senang. La 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 la. Lamun diri geus nyumponan sadaya kawajiban, oh mere beja padahal sadaya ge paham diri bakal tentrem tur ayem. Tujuana kabeh hayang tenang.
Wah budak kasurupan teu. तेरे बाहों में मर जाए हम. Anjali मोहब्बते जिंदगी पकुवु है मेरे गेहे से. Ari pakuwu teh bager nyaho aing macan ngasaan gawe urang buktikeun ai saurupa Kiai Toto mah bager pakuwu teh ieu atuh kuring ge surti moal ge ditunjuk jadi kuwu lamun henteu bager manan jadi kuwu ge berarti gawe urang buktikeun lamun kuwu nyawer berarti ngan lamun kuwu teu nyawer teu bogaeun teu boga dedengean aing mah nyeri hate lamun kuwu disebut teu boga duit aing marek ngabuktikeun bila perlu kuwu peuting ieu nyawer 1 juta ka aing atuh kudu nyeri hate pak kuwu disebut teu boga duit mah pak kuwu tuh si itu nyebutna tuh nu tiung koneng tuh. Teh eta meureun untuk kebagian BLT. Bo, kade ulah sok kajebak ku lagu. Hoyong tenang. Hoyong senang. Dengein. Lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban. Bantuan. Arek moal santri sok buruk milu ulah imriti yakulu jeung alfiah we sok miluan sok lamun diri geus nyumponan sadaya kewajiban ulah bari seuri cih bisa tuh bari seuri sok serius arek ho mere beja kabaraya tong lali jati diri dia kalah nu bobeten dia lamun diri geus nyumponan sakabeh kewajiban mana kewajiban urang hiji ibadah mahdoh dua goer mahdoh mere beja kabaraya ulah lali jati diri mana jati diri urang teh jati diri urang teh hamba nu kudu kumaula ka Allah dat nu maha heman sakede jati diri urang teh hamba nu kudu ibadah kumaula ka dat nu maha heman pantakwa eta teh lain terus nya kitu mantak Kang saha Kang Yudi karata-rataan kolot ari mere nafkah dohir mah pakuwu mampu betul rata-rata ngaran kolot mere nafkah dohir mah naon sih naon dohir Bapak saha? Oh, Bapak Celilis. Atuh sabodo eta Bapak saha los. Eta mah rek Bapak saha los eta mah ieu mah ngomongkeun. Dengekeun Lilis ya. Panapakah teh aya 2, aya napakah dohir, aya napakah mamat. Aya napakah dohir, aya napakah batin. Lain aing mah dohir bapa namang Lilis lain geus atuh ganti aya napakah lahir sok aya deui eueuh aya napakah lahir aya napakah batin
Napakah lahir maka BG mampu. Contoh lahir napakah lahir eusina sandang pangan papan. Betul? Sandang pangan papan. Sok merek sandang naon ari sandang? Sandang naon? Baju pakaian. Bang Yudi, pakaian dohir mah pakaian etanya kade atuh lamun Mang Dohir teu dipake atuh taranjang batur. Pakaian lahir pan eta nutup aurat, betul? Leres. Tapi pakaian batin mah urang takwa. Betul? Maka ieu hiji sandang merek pakaian loba kolot mampu minimal satahun sakali eta ngabajuan anak jeung pamajikan. Terus betul. Nu kadua pangan, naon pangan teh? Dahareun, tuangeun, leueuteun, betul. Nu katilu papan, imah. Terus kabeh oge mampu napakah lahir mah sabodok-bodokna jelema yakin dina urusan napakah lahir setina satu boga teu boga nage lapar mah jelema bakal neangan dahareun, haus bakal neangan inumeun, tiris bakal neangan baju, betul? Laras. Tapi napakah batin Kang Yudi? Iya loloba nama jalema anu naon, anu poho teu kaurus. Nyukupan lahiriah mah barisa kabeh oge, tapi nyukupan batin ieu loba jalma nu kacarucut. Afatuslihu dhahiraka wa tufsidu batinaka. Naha anjeun Mang Yudi ngan ukur memeres dohirna wungkul, ngan ukur memeres lahiriahna wungkul. Anak awak mah diurus nepi ka awakna jebrog, lengkahna jebrag, buluna jabrig. Betul? Tapi kunaon batinna teu diurus nepi ka anak teu boga akhlak, teu boga ilmu, teu boga kasieun gara-gara bodoh ilmu agama, anak teu boga kasieun ka Allah. Gara-gara anak teu boga kasieun ka Allah, kakolot wani nyorongot. Aya nu kitu. Aya nu kitu. Bedil. Gara-gara eueuh kasieun, hak batur ge dicokotan. Aya nu kitu. Tah, gara-gara eueuh kasieun. Naon eta teh sumberna? Bodoh agama. Afatuslihu dhahiraka wa tufsidu batinaka. Naha anjeun he kolot sepuh ngan ukur memeres lahiriah poho memeres batinna, maka pamisaluka lamun anjeun hirup seperti kitu ngan ukur bisa ngurus lahiriah poho memeres batinna, pamisaluka kal majdumi labisa tiyaban jadidatan wa yakhruju minhu fil batini alqaihu wasodid. Anjeun hirup seperti kitu dengan ukur memeres lahir poho memeres batin seperti jelema make baju anyar, baju alus anu weuteuh, padahal kulitna nu katutupan baju anyar teh ngaracak netes getih jeung nanah. So lahiriah nama alus geulis kasep tapi akhlakna morosot, tapi akhlakna bok-brok. Tingali ibu ge hayang boga minantu kasep tapi goreng akhlak kajeun, geulis tapi goreng adat kajeun, atuh embung kabeh ogenan. Panonna alus, biwirna alus, irungna alus, damisna, tapi hanjakal akhlakna henteu alus. Sanes kitu geuning. Kapan orang milih minantu tapi baturun hirup jeung anak, dipilih bebetna, bobotna, jeung nababatna, betul? Leras gitu.
asal usulna kurang di mata lungtik supaya naon supaya anak urang teu cilaka hirup jeung jalma nu teu boga akhlak meunang ngurus ti leutik piraku ieu anak urang ragra kabocokok piraku anak urang meunang ngurus ti leutik meunang ngurus ngetik ngabina ti leutik kudu ragra kaburaong ridho embung sanajan ge urang sarua buraongna embung mantak ieu urang kabehan kewajiban salianti nyukupan lahiriah oge urang nyukupan batiniah diantarana tadi lahiriah Mamang Yudi sandang pangan papan biaya betul batiniah minimal kolot wajib ngajarkeun mere ilmu anu sifatna fardu ain kolote wajib mere napakah batin kanu jadi anak jeung pamajikan utama nasalaki wajib mere napakah batin teh semisal ilmu nu sifatna fardu ain seperti salat eta teh kewajiban kolot eta teh terus gitu Mang Yudi Amang yuk ayeuna urang keur di mana Mang Yudi ayeuna urang keur di mana di dunia atuh nyaho aing gicik-gicing ado aya anak jang hambui ayeuna teh urang keur aya di alam pawenangan ayeuna teh urang keur aya di alam mungkin kumaha mungkin cilaka mungkin salamet aku ayeuna teh urang keur aya di alam pawenangan apa ku anu sayang Sumawon kapangaresa Bapak Kepala Dusun ayeuna teh urang keur aya di alam pawenangan alam mungkin cilaka mungkin salamat mungkin bagja mungkin nalangsa kumantung pakpelakan urang laku lampah urang terus gitu teu kolot teu ngorak kabeh oge hoyong salamet tapi naha loba jalma unggal poe leumpang teh lain leumpang deui leumpat ngadeuketan neraka kunaon melotot ka aing beda jeung dulur-dulur orang keluarga orang anu geus aya di alam yakin mana nu geus sup ka alam barjah maot ngaranna dikubur kudu hirup teh eta mah geus alam yakin nah geuning sebab kalakuan manehna di dunia geus kadeulu ku manehna balasanana naha surgana naha narakana ditembongkeun ku Allah minimal kembangna geus katarima ai urang mah di dieu alam mungkin urang teh mungkin salamat mungkin cilaka mantak ieu nu dibere keneh waktu jeung kasempatan mari kita sama-sama memperbaiki memperbaharui dan kita memanfaatkan waktu yang ada untuk kita memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah minimal anak ngalanjutkeun ketakwaan urang sebab tugas anak teh adalah ngalanjutkeun kahadean kolot tugas anak ngalanjutkeun kahadean kolot diantawis maka lamun urang hayang salamet sampereun urang jaga cek tadi urang teh keur nyebrang ti mana ieu lautan dunia urang teh keur nyebrang payudi bakal singgah mimitina urang teh bakal eureun di mana di pelabuhan anu pertama mana alam barjah kira-kira eta urang di pelabuhan alam barjah salamet tah henteu tergantung bekal naon nu dibawa naha amal soleh atawa amal salah
hoyong payudi salamat. Tatanggana hoyong. Padohir hoyong. Hoyong ibu salamat. Jelengkeung we cek ulama disebutkeun man aroda ayyan jua min adzabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'a. Barang siapa yang mengharapkan selamat di alam barzahnya, barang siapa yang mengharapkan selamat di alam kuburnya, maka hendaknya dia wajib menjaga untuk istiqomah, mendawamkan 4 hal dan menjauhi 4 hal. Sabaraha? Eueuh cek aing gitu. Ngajaga 4 hal jeung ngajauhan 4 hal. Fa amal arba'atu allati yulazimuha. Anapun 4 perkara anu kudu didawamkeun. Fa muhafadzatu sholawati, hiji tugas kolot teh jaga bimbing ajak contohan anak supaya dawam istiqomah salat 5. Iya mah boro-boro anak kolotna ge sarua subuh. Heeh. Subuh kesiangan, duhur di perjalanan, asar kerepotan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh. Boro-boro si Ansel Mang Juri nage boro-boro si Ansel hudangkeun engke mah bapak oke cenah telepon yo bisi bapak keur bobo Ansel nya Ansel gugah pangpayuna subuh katingali teh si bapak keur tah buru-buru ku Ansel kucuran cai setengah gelas yakin bakal jiga kalkun nu ngorok nage yo bisi euceu boga salaki tukang ngorok pan gandeng nu ngorok masarena kucuran ku cai setengah gelas geura beda di sana ge kulu ento aing mah ento urang mah ngorong lagi Bo Bo hiji contohan anak sing dawam salat 5 sebab eta pardoa pardoain matak Mang Yudi kudu jadi contoh keur anak gampang anak batur mah nu penting ku angfusakum wa ahlikum naro anak urang bae heulaanan getih urang bae heulaanan pan ieu teh si Ansel teh ladang ungked-ungkedan baheula lain eta mah si Ansel mah bonus jalalakona mah eta Mang Yudi jeung si Ca jeung Cililis kisah kasih kusah koseh eta mah sebab akibat tina jerku tujar tojer di luhur kasur gitu tetengah aja nyieun anak eta mah neangan enak lamun anak pertama kakarak anak pertama mah kakarak eta mah si Ansel mah tengah aja nyieun anak eta mah keur nyiar enak gitu ngan meureun dikersakeun ku Allah nate gitu jadi si Ansel tanggung jawab sing jadi contoh Mang Yudi lalaki nu gagah nyaeta lalaki nu bisa mawa anakna dijingjing ka masjid ajak eta Kang Yudi abi mah rumasa tara di imah jarang di imah rumasa kuring mah matak sakalian waktu salat mada usum telepon ayeuna mah ditelepon ka imah umi barudak geus lohor encan enggalkeun cok buru miwarang cok hayang ka kuping ku ayah miwarangna tuh gitu naon sebabna bisi katempuhan engkena urang tamiang meulit ka takeun
dek Bang Yudi sakalian keur aya di imah aya di lembur jadi contoh keur anak aya Ansel hayu jeung bapak ka mana ka masjid kumaha Mang Yudi pangheulana abdi ge kitu berusaha untuk menjadi teladan keur saha keur anak kuring gampang anak batur mah gitu mata sakalian keur di imah mah gitu kadenge adan ngong adan gitu ka kuping teu kuping naon adan bakarekeun HP na cokot HP teh kunci na lomari ada kolot hareupeun budak pangheulana maksudna kitu nyontohan menang 10 lengkah alhamdulillah eueuh hariwang aing anak bisi ngorek HP deui balik deui ka imah ditoong dina kaca kunaon imah aing poek kitu kan kamarana budak bieu mah area can deluk tiluan kunaon aing mundur saeutik horeng eta aing jeung anak teh keur patoong-toong we dina kaca eta anak kuring komo anak Mang Yudi Bu mari kita sama-sama bekerja sama dengan suami jangan hanya bisa saling mengandalkan saling salahkeun betul lalaki nu gagah Mang Yudi bisa jadi contoh pamimpin keur anak dina ibadah matak ngong ka kuping adan di dieu Allahu Akbar Allahu Akbar maklum santri mah garagah ada nage santri gagah ada nage atuh dahar nage gagah iya itu ka kuping ku Mang Yudi geus jadi contoh Mang Yudi langsung kumaha Ansel hayu ka mana meh dilaga terakna koin laga terakna ngarti henteu kama kola Salman Khan peci baju sarungna pikeun jeung sajadahna peci baju sarungna pikeun jeung sajadahna kolot nu pangheulana budak tukang baju sarungna pikeun jeung sajadahna ho 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 ha ha berapa kemu kena amparkeun sajadahna geura pake mukena tunda heula HP-na ibu nu pangheulana budak tukangeunana geura pake mukena tunda heula HP-na betul kolot pangheula na nyontohan pake mukena tunda heula HP-na ieu mah lain pan teu budak teu indungna carungkua budak ngadapang di mana di lantai indungna sarua dina sofa naon nempuan eta ti kotok horeng Cililis teh keur eta we nempuan beungeut aing dina ti kotok teu nyaho di lohor teu nyaho di asar boro-boro anak kolot ge kolot ge kacarucut Bu zaman kiwari teu kolot teu anak loba kacarucut ku naon ku HP betul cok ieu mata urang neuleuh Quran mah neuleuh Quran kakara ge 3 menit geus cimataan rambai heeh ai neuleuh HP mah 2 jam ge 2 jam nungtek bae teu cangkeul teu kesel sugan aya heuai tapi neuleuh Quran kakara ge muka sa ayat a'udzu billahi minasyaitonir laras telilis kitu tapi neuleuh HP aya heuai eueuh da dibaturan ku setan dulu tuh setan suri dulu mata ke hei ulah kamalinaan teuing naon cenah ulah kamalinaan
Teuing kadenge mah adan Mang Yudi encageun HP yuk contohan ku kolot. Peci baju sarungna pikeun jeung sajadahna. Nah anu asik. Iya kan kadang-kadang kolot ngan akur bisa nitah wungkul, betul? Jang, kira ka masjid. He, Ansel, ka masjid. Hayu jeung bapak mah capek. Mang Yudi, ulah cungar cengir haram jadah. Atuh orek naon jauh-jauh manggil aing ti Ciamis ka dieu. Harus ada perubahan Mang Yudi. Action dari sekarang. Lamun teu ku urang anak dicontohan, kusaha teh ja RT mah moal pipilueun. Atuh cek RT, "Yeuh, anak-anak manehna aing milu nyengcle henteu." Betul? Karunya ka anak henteu. Matak lamun karunya ka anak contohan nepi ka anak terbiasa mereka tidak perlu kita perintah untuk melakukan sholat sehingga sinyal anak jeung Allah nyambung terkoneksi dengan sendirinya. Ngan moal ujug-ujug nyambung anak ke lamun teu dipaksa ku kolot. Betul? Leres? Leuheung Mang Yudi mah ngeunah. Naon disebut ngeunahna? Deukeut ka pasantren. Dikumaha ge lingkungan itu seukeut ngadidik anak. Pak? Mata ke aing mah hoream nanya lalaki. Heuh ieu Bu, ongkoh araya jelema ngajogrog. Ditanya cambeluk deuleu. Ditanya, eueuh la yamutu wala yahya, teu paeh teu hirup. Atuh keur masa ayana lalaki mah. Atuh loba keneh awewe tuh ieu mah paku urang. Dikepung ku bikang. Atuh ho di tukang bikang di bedinya bikang ieu bikang lalakina mah kahitung. Ai pakuwu gelut jeung ibu-ibu ulah waka gelut kiih we ibu-ibu palid lalaki mah. Betul. Terus nu kadua Mang Yudi salian ti urang nyontohan salat ka anak. Kade kewajiban kolot teh naon? Ngadidik Quran. Naon cenah Pak? Ngadidik Quran sebab nu bakal jadi cacaang di jero kubur. Wa qiraatul Quran. Hiji nu tadi naon tadi teh? Wa muhafadzatus sholawati dawam salat 5 waktu. Nu kadua wa qiraatul Quran. Dawam maca Quran eta bakal jadi cacaang di jero kubur. Celilis. Ku yang nyembur ngomong. Celilis. Imah popoek petah teu. Imah popoek. Baru nih. Petah teu. Cek Mang Yudi. Mah, kunaon imah parowek? Eueuh teu keusian token. Betul? Pan KWH teh ayeuna mah aya anu KWH token, aya anu non token. Leres. Cek Celilis teu kabeuli token. Beu minta duitna. Eueuh cek Mang Yudi sarua teu boga. Ngan aya panyaah ti saha? Ti anak. Cek anakna, "Mah, yeuh ti abdi atuh, yeuh meuli token mah ti abdi." Nah, ku anak dikirim token, klik, tetrek, kurung deui listrik teh. Celilis jeung Kang Yudi keur kekerlepan di jero kubur poek. Cahayaan anak maca Quran di dunia. Anak nu hirup keneh maca Quran, maka eta anak nu keur maca Quran lir ibarat ngeusian token listrik. Mana dalilna? Laulal ahya lahalakat al ampat. Lamun geus eueuh jalma nu harirup cilaka binasa jalma nu geus maot ti heula. Ae 5 yasilu ilaihim tegesna karena perkara anu ditepikeun ku nu hirup kanu maot. Dina naon? Min duaihim, dina doana jalma nu hirup keur nu maot. Wastighfarihim jeung istighfarna jalma nu hirup kanu maot. Wa tarahumi alaihim
jeung kanyaah tinu hirup kanu maot. Mana sodakoh anak keur kolot, anak sodakoh sanajan teu diniatan ngiriman kolot, setengah kasolehan anak kasolehan kolot. Kang Yudi nama teu gagah ibadahna henteu, tapi insya Allah Kang Yudi nu ieu mah soleh jelemana. Oh atuh soleh Kang Yudi mah salat subuh ge jam 8. Mata Kang Yudi ingat anak bisi teu bisa ngirim token, dididik Al-Qur'an. Mampu ku sorangan, didik ku sorangan, teu mampu aya pasantren PHP-keun. Leuheung deket pasantren, kukumaha ge pasantren mawa pengaruh positif ke lingkungan. Minimal anak urang teu bisa ngaji ge warung-warung wae mah hirup pas lantaran loba santri pasti bakal loba jajan. Minimal meuli softtek, heuh. Atuh heuh. Nya. Emang ece licik. Ece mah giliran teu gablek duit ka warung nganjuk, warung tatangga. Giliran we boga duit indit ka Alfa. Ngomong naon ya heuh ieu? Bo. Mentak ieu mah khusus ke Mang Yudi. Man razaqahullahu waladan walam ya'lamhul Qur'an illa kana kullu dzambin ya'maluhul walad ala abihi. Mang Yudi, saha jelema boga anak boga saha jelema boga anak tuluy teu diwurukan Al-Qur'an, teu dididik Al-Qur'an, teu dibere pemahaman agama, kecuali dosa nu dilampahkan ku anak, dosa nu dipilampah ku anak bakal ditanggung ku bapak. Setiap dosa anak, lamun bapak teu ngaburukan budak kana agama atawa teu ngabiayaan anak supaya diajar agama, setiap dosa anak bakal ditanggung ku kolotna, terutama bapak. Urang mawa dosa sorangan ge Pak, ya Allah. Urang mawa dosa sorangan ge ieu mules beuteung. Ya aing di Ciamis ka dieu berangkat candahar budak. Atuh aing datang ka imah Kiai Toto. Barang di ditu titah ngopi atuh melekbek beuteung aing. Ieu ka panggung geus kopi di bae pakuwu. Aing pacuan, aing kos di baheula, aing diodang ka Cikijing. Salat dahar harita mah kabeneran jeung hadroh kayak jeung si eta. Da si eta na keur piknik ka Pangandaran. Diondang jeung hadroh ka Cikijing. Atuh ngaran pangajian ieu paling telat pan eta, paling beurang bubar ngaji jam 12. Aing ti Isa candahar. Kabayang teu? Oh. Nya. Barang si sakalina dahar jam 12, ku aing kejo dicabak teuas. Oh. Barang sayurna ngadagleg gaji teh ya. Disiuk kot ngadilen cak aing menyelap pada huntu ieu mah. Cak aing. Oh. Laju eta naon pecel disiuk ngalei. Iya tuh aya naon nyieuna. Ngancek budak santri, Kiai kumaha ieu? Geus tawakal. Disiuk lajuna pecel. Alhamdulillah balik teh ceuk di sawah lega. Bak. Cek santri, punten Kiai naon? Mun tiasa mah liren, aya kitu mulos. Ih kitukeun aing ge sarua akur. Geus urang paperieun urang tadi teu kaburu Isya berjamaah, urang ayeuna ngising berjamaah. Budak eta ngeclok di sawah lega eta budak, santri ngajejer eta mah santri ngajejer. Santri kot rame ngisi di kasidahan. Santri ngisi kot di kasidahan ceuk plung plang plung plang. Plung 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 plang plung 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 plang plung 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 plung. Didenge-denge cek aing jiga marawis.
Eta santri ngagorowok saurang, punten kiai pan cenah kiai mah teu kadenge. Atuh beda cek aing tai santri jeung kiai atuh beda. Heh. Atuh anu santri jeung nu pak kiai toto atuh beda. Ai barang aing hudang gujubar. Eta naon kiai? Hadam cek aing eta mah. Horeng hadam hangit budak eta. Nyangsang dina sarung ku tolol. Matak ieu Mang Yudi, he, aing bisi hasem kejona haneutkeun heula ka ditu. Aing mah karunya, aing mah ngora keneh kuwu tanu geus usia lanjut. Aing lohong aing ngora keneh. Ieu mah aing mikiran pak kuwu aing mah mikiran ge. Gitu. Haneutkeun lah kejona. Lantaran celilis, leungit celilis macak aing ge, leungit. Eueuh cak aing ge. Molor si eta mah. Tuman. Oh ngahaneutkeun sangonya. Oh, dengekeun celilis. Mangkaning penceramah kadang-kadang ngabogaan penyakit mah. Dokter mengatakan tidak ada obat yang paling manjur kecuali kejo ngebul. Haneutkeun kejona. Karunya atuh sage lapar nyaho aing beungeut lapar sia nya ngomong-ngomong. Geus ulah ngomong ke tukang organ naon sia turun. Naik. Jam sabaraha budak ya? Itu. Mantak Mang Yudi bisa pusorangan didik budak teh maca Quran. Teu bisa biayaan. Ku ngeunah-ngeunahna urang boga anak teh. Cek. Ieu mah pada urangna bae ieu. Ulah ngabejaan batur mah. Geus teuing nu di jalan mah ulah dibejaan. Ieu mah pada urangna bae ieu mah nya. Ulah loba omong. Heeh. Yo. Dengein. Ngeunahna urang boga anak masantren teh. Ada ngenteu. Ngeunahna urang boga anak di pasantren teh cek. Anak urang ulah waka manehna paham tafsir paham naon? Ukudul juman jeung nu karituna kakarak diajar kana bismillah. Anak urang kakarak nepi kana bismillahirrahmanirrahim 3 ku Allah dibere jam. Sabaraha? 3. Anak teteh, anak ece belajar di pasantren ulah waka maena ngarti kana kitab fikih jeung sajaba ning tauhid sagala rupa jeung sajaba ning tasawufna kakarak maena nepi kana diajar maca bismillahirrahmanirrahim. Allah ngajamin 3 jaminan. 1 indungna dihampura dosa. 2 bapak nage dihampura dosa. 3 guru nage dihampura dosa. Bahkan ketika anak urang diajar agama, Allah ngajamin rizki indung bapakna bakal dicukupan. Ditanggung ku Allah. Waka-waka ku Allah. Urang dieu ditanggung ku pakuwu. Bungah tante. Bisi di aya rangda ditanggung ku pakuwu. Aya rangda di aya? Aya rangda? Ngacung dulu jelema. Pakuwu? Saladan di jero kubang mana teuing marontokna pakowo. Aya rangda menangkeun bujang mana teuing rorontokna. Jang kudu daun salada buah kadu kandel cangkang. Kudu dai kawin karangda pakuwu. Rangda mah pinter goyangna. Oh dulu pabaung jelema bener. Oh pakuwu na cicing bae nya. Urang dieu ditanggung ku pakuwu geus cek pakuwu ditanggung ku kami. Bungah teu? Bungah teu? Bungah. Ieu mah ibu ditanggung ku Allah. Kusaha?
Ditanggung ku Allah. Gara-gara naon? Anak ibu diajar agama. Kang Yudi hoyong ditanggung ku Allah. Maka salah seorang anak kurang kudu aya kudu diajar. Begitu ke urang bapak nyempetkeun teu bisa unggal poe saminggu sakali, teu bisa saminggu sakali, sabulan sakali. Keur nyaangan imah sebab imah urang ogenan teu dilistrikan teu dilampuan mah heueung jeung eungap. Komo hate urang lamun eueuh ilmuan naon beda na imah eueuh lampuan. Terus kitu Pak, terus kitu Pak, caangan batur mah moal nyaangan, urang nu kudu nyaanganana. Terus gitu dua takur mantak celilis nu keur ngahaneutkeun sangu kade yeuh oh aya kade tutung mantak celilis kade sajaba ning celilis teh ngurus salaki ngurus imah oge celilis teh kudu bisa ngajak anak sakali-kali mah ku celilis teh ajak anak teh ngariung di imah tuh celilis nu maca Quran salaki nu ngadengekeun jeung anak tuluy gantian salaki nu maca Quran pamajikan jeung anak nu naon nu ngadangukeun gantian anak nu maca Quran kolot anu naon nu ngupingkeun insyaallah tenang hate teh bungah bagja asal karasa lebaran unggal poe kan ya imah teh hegar imah teh bakal karasa tenang sebab imah nu tenang nu nyaman mah lain imah anu megah anu sigedong sigrong di mana di jerokna ka kuping bacaan Quran aya amalan salat jerokna eta imah bakal hegar. Tapi lamun imah salat tilok di jero imah teh tuluy maca Quran tilok nyaho tilok teu pernah imah teh can pernah kadenge bacaan Quran berarti Kang Yudi geus ngajadikeun imah seperti kuburan. Lamun anak urang cicing di imah nu teu pernah kadenge Quran berarti anak urang teh keur cicing di jero kuburan. Maka hei orang tua jangan engkau jadikan rumahmu seperti kuburan. Hirupkeun imah teh ku maca Quran. Aktsiru min tilawatil Qur'ani fi buyutikum fa innal baital ladzi la yuqra'u fihi al-Qur'an yakillu khairuhu wa yaqturu syarruhu wa yadiku ala ahlihi. Perbanyak membaca Quran di rumah karena rumah jarang dibacakan Quran yakillu khairuhu saeutik kahadeanana wa yaqturu syarruhu loba kagorenganana wa yadiku ala ahlihi rupek karasana imah teh gara-gara teu maca Quran. Gara-gara naon cenah teh? Gara-gara teu maca Quran. Mantap kacelilis ajak salaki teh ame sonoeun mun aya di imah. Sonona kumaha? Sono ngariung jeung anak jeung pamajikan sebab eta teh amalan anu mantak ngabeungkeut kana hate yakin sanajan sangheuk kabeh pasti kabita. Naon cenah? Kabeh pasti kabita. Kama qala sahrukan wa amita bacan
hayu maca Quran kabeh pasti kabita ganjarana surga kabeh pasti kabita hayu maca Quran kabeh pasti kabita ganjarana surga kabeh pasti kabita. Ganti busi ganti ban. Nah, Bu, ari ngahudangkeun anak kumaha ibu? Pak, pamajikan mun ngahudangkeun kumaha ngahudangkeun anak? Jang geura hudang sakola kaberangan atawa subuh kaberangan? Hah? Sakola kaber da ieu paku kunaon masyarakat urang ada kemunduran dalam agama itu karena mindset hudang sarena ge salah. Starting point ge salah. Nyawa teu starting point. Geus peuting pokona mah kitu we. Lengkah awalna ge geus salah urang teh. Sok ece ngahudangkeun anak jang geura hudang sakola bisi kaberangan. Berarti kan ngahudangkeun anak jam 6 eta. Subuh teu dipikiran. Matak naon hudangkeun budak jang geura hudang subuh kabeurang. Minimal eta anak hudang subuh. Leres Pak. Matak urang mah mindsetna ge salah tuh da pola pikirna. Da heueuh, lamun anak teu sakola moal gableg ijazah. Lamun teu boga ijazah moal bisa digawe. Lamun anak teu digawe moal gableg duit. Lamun teu boga duit moal bisa meuli beas. Lamun teu kabeli beas moal barang dah. Lamun teu dahar moal ngising. Betul. Jadi nu ditanamkeun ku kolot ti leutik urusan cocok podol we. Leres teu? Nya, matak ayo urang robah mindsetna, pola pikirna Pak Yudi. Engke mah ngahudangkeun anak teh, geura hudang subuh kabeurang, bisi kaberangan, Bu. Bu, osok ngahudangkeun anak. Memeh anak salaki heula atawa anak heula? Hah? Heuy. Sok pareng. Ieu carana. Ameh ibu teu pasea jeung salaki, teu saeutik salaki dihudangkeun, lain hudang, lain nganuhunkeun kalah nyegag. Aya nu kitu. Bisi ibu ngahudangkeun salaki, lain hudang kalah nyegag, cekek. Atuh heuh engke moal nyegag aya dicekek mah. Bo. Supaya ibu teu pasea jeung salaki, kieu ngahudangkeunana. Kieu ngahudangkeunana. Assalamualaikum. Nya, ka salaki kana ceulina tompokeun. Assalamualaikum ya ahli kubur. Lain gitu, lain. Assalamualaikum sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumaha cik ibu? Ugah. Eueuh teu hudang. Pak. Eueuh teu hudang, tarikan. Pak. Ulah ari kitu mah pindah kana dada. Ka mana? Kana jantung. Tah, pan ieu pusat kehidupan ieu. Paku. Ieu pusat kehidupan. Kumaha cek ece? Pak. Hudang. Eueuh teu hudang. Turun kana beuteung. Kapan eta aya bujal di dinya? Ngajedog heula pan aya bujal. Eta mah ceul lamun dicolekan ge seueul. Heueuh lain? Seueul. Sok kumaha cek ece? Pak. Hudang. Cek Pak. Eueuh teu hudang. Turun. Mana Celilis? Hudangkeun Mang Yudi. Pak, eueuh teu hudang. Pak, eueuh teu hudang.
Pak, cek Mang Yudi. Turun. Karena antena wifi. Ngan di dinya mah ulah dikitu-kitu. Lamun ku celilis di kieu-kieu, engke di jero sarung aya nu tahlil. Atuh di kitu-kitu mah kira jero sarung. La ilaha illallah. Daerah laki mah kitu, ai sare sorangan hudang duaan. Lalaki mah kitu. Nya kepake totonya. Gitu. Sarua, nu kiai ge sarua. He atuh kiai ge jelema ieu. Atuh kiai ge sarua boga beuheung. Atuh aing ge mendak awewe make celana kokolor. Atuh kopiah mah bisa ditondon. Gitu. Sarua kiai ge boga kasieun mah boga. Matak asana Pak Kiai Toto ge sarua anyar kaluar ti pondok mah atuh boga kasieun. Sok gerak ajaran ku santri gerak engke. Mimiti mukim ka masyarakat ditah mandian mayit teu ngagebeg mah. Atuh sarua kiai ge memeh boga jam terbang atuh boga kasieun mah kitu. Ngan atuh aing ngaranna ge santri kiai atuh isin pokoknya boga kasieun ditembongkeun. Gengsi lah. Makana atuh ustad ge sarua boga kasieun aing ge baheula mukim di Maleber tanah naon aing geus ditah pandian mayit cak aing kumaha mimitina ieu. Aing praktek tilok di pondok karek nyaho teori. Kumaha tungtungna atuh sarua sieun anu matak sieun bisi mayit hudang deui. Kan kuring diwurukan ku Pak Kiai Toto sebagai senior gitu. Santri lamun anjeun ngabakti di masyarakat ditah mandian mayit supaya tong sieun pastikeun heula ieu mayitna maot atawa encan. Kumaha ceuk Pak Kiai Toto? Yo kieu carana. Tanya mayitna, "Ya geus maot encan?" Lama cek mayit encan. Oh encan berarti teu kudu dipandian ai encan mah. Lamun teu ngajawab ceuk Pak Kiai Toto ieu mah. Ieu mah ceuk Pak Kiai Toto ieu mah. Pak Kiai Toto kumaha lamun teu ngajawab? Tah, nu kadua lamun mayit ditanya teu ngajawab, ajaran kumaneh cabokan 2 kali ceker. Lamun hudang, oh berarti can maot. Atuh boga kami kasieun mah. Boga. Termasuknya eta kitu teh ya. Matak payudi ge ieu. Asana teu sarua. Sieun naon? Sieun kunaon? Atuh heuh makana. Dihudangkeun ku pamajikan. Teu hudang-hudang, hudangkeun ku celilis. Kumaha hudangkeunana? Hudang. Kepret hulu na geura. Ge hudang eta duanana ce. Atuh da seueul meureun. Gitu. Celilis? Hudangkeun. Ame urang subuh anak can nyararing geura harudangkeun. Geura ajak ka masjid pimpin ku bapana. Subuh-subuh cililis teu anak jeung salaki pemandangan yang indah. Kenapa? Karena melihat suami dan istrinya mengawali pagi hari yang indah. Bagaimana? Menyerahkan seluruh harapan dan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuluy cek Kang Yudi, mama, ayah. Tuluy sasalaman ka Lilis Mang Yudi teh. Kumaha cek Lilis? Ya Cililis nya barokah leungeun salaki teh. Sabab eta leungeun nu neangan apakah? Ieu barokah tengein. Ieu barokah tah ieu darajat. Naon cenah? Ieu barokah ieu darajat. Matak engke lamun sasalaman jeung Mang Yudi, gitu. Ajaran Mang Yudi engke subuh. Bisi engke Mang Yudi sasalaman pikeun. Yo, itu hiji deui, yo hakan ku sia. Gitu. Gitu. Ih, teu nyahoeun. Tium ku Cililis. Mang Yudi asup ka kamar kakarak euceuk keluar imah deui. Pan aing kutara mah ongkek eta teh. Gitu. Bo. Bo. Sok ibu mapageun salaki tas di masjid.
Oh sok tara. Ih, ece mah. Salaki indit ka masjid, tak ece buru-buru, nah heur cai panas, salaki datang seblok. Ca kopi na ieu mah lain jelemana kade, lain Mang Yudina kade celilis. Dulu si Ansen, dulu secalaka kan dulu. Eta budak kos ngarti wae. Datang Mang Yudi tos berjamaah jeung Pak Ustad Toto. Seblok naonna kopina tuluy bari naon anterkeun ka Mang saha ka Mang Yudi. Ayah ini kopinya. Mantep. Ieu mah boror balik di masjid, balik gawe ge. Jangankan menambutku dengan senyum manismu, bicara saja seakan tak mau. Oh. Jaim. Kade kudu perhatikeun Cililis. Da salaki teh balik ka imah hayang reureuh, hayang diperhatikeun, kadang-kadang hayang diogo. Sarua. Ulah anak wae diurus, salaki ge urus salaki ge gitu. Emang anak doang mau pinter nyusu, sarua salaki ge osok. Pan eta Cililis nya nganglu baheula mah keur nyusuan anak. Geus atuh dek, geus cangkel cek Cililis. Komo anak lalaki mah beda jeung anak awewe kenyotanana ge. Ih, lalaki mah jiga si misu. Atuh pan eta Cililis nyusuan budak 2 tahun. Kakarak disapih pan bapana mah pikaeuna ge can disapi-sapi. Heeh. Bari jeung anak masaknya ge anak sakuat-kuatna anak nyusu moal sakuat bapana. Mata kade Mang Yudi ulah sok kabina-bina teuing mun nepi ka Cililis isuk-isuk neangan pentil ka mana pentil aing. Oh coplok hiji horeng. Diteteangan luhur meja eueuh. Handap meja eueuh handap kursi horeng nyelap dina huntu Mang Yudi di dieu. Abina-bina teuing. Kade Mang Yudinya. Itu ieu mangingetan, ieu naon cenah? Ingetan. Nikmat Cililis udang sare pagi hari diawali dengan berserah diri kepada Allahnya anak-anaknya pamajikanana. Perhatikeun ku Cililis. Namun utamana salaki teu diperhatikeun ku Cililis. Nanti dia akan mencari bunga yang lain. Daek. Jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah. Aku takut sayangmu, aku takut rindumu pada edah lain. Ayo cek edah aya. Hampura cek edah hampura ieu mah. Gitu. Da anak kece anak moal behbar moal bager lamun indung bapana henteu tenang. Sok loba anak ayeuna masa depan terancam gara-gara broken home. Anak sakola teu fokus, di pasantren teu fokus, gara-gara naon? Broken home. Nyaon ini broken home? Geus kitu pokona geus peuting. Geus peuting. Harunya Pak Kuwu geus lih-liheun beuteung. Pecah rumah perceraian akibat indung bapakna teu harmonis, anak nu jadi korban. Bekerja samalah dengan suami, dengan istri agar kita membesarkan anak yang hebat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Hendaknya kita memiliki kekhawatiran ketika kita meninggalkan turunan yang lemah. Lemah secara intelektual, bodoh ngaranna. Lemah secara emosional, teu boga akhlak ngaranna. Lemah secara spiritual, teu bisa ibadah, teu mampu salat acan anak. Talangsa urang. Naudzubillah. Nu katilu ajarkeun ka anak Mang Yudi sedekah da eta nu matak nyaangan di jero
kubur mata kade ulah koret tuh bawa nganjang anak teh ka imah dulur ka imah adi ka imah lanceuk kade ulah mamatahan teu bener aya nu mamatahan teu bener aya mana tuh si uwa persen Wah THR ai sia digawe naon ka si uwa ulah kitu Mang Yudi kumaha carana nganjang ka imah anak enggak ka imah dulur ka imah lanceuk kumaha cak Mang Yudi ya pasikeun ka si Ajung pasikeun ka si Ade teu gede urang geus ngadidik dermawan kan lain sabalikna si uwa tuh moal kamera si uwa tah jelema gaji lagi hiji kita tadi ngajedognya aing lieur neuleuhna tadi eta di tempat-tempat aing lanjah lenjeh wae deuleu kameramen molor duanana cek aing ge go ulah mamatahan teu bener ibu nganjang ka imah adi ka imah lanceuk mawa dahareun teu pira rangina sakeler kumaha cek ece ieu pasikeun ka Wajung pasikeun eta tes secara tidak langsung kurang belajar berbagi dengan anak sehingga anak kurang teh bakal membekas dina ingatan memberi itu lebih mulia daripada menerima ingat Pak jelema hina jelema teh punten ya punten so jelema teh aya anu hina aya nu hina kacida jelema teh aya nu hina kacida mana nu hina kacida nu menta bari maksa lurah boga proyek tuluy datang beberapa orang menta jatah menta japrem bari maksa hina eta jatah nu kadua eta hina jasa eta nu kadua hina teu make jasa hinana teu pati pohara mana jelema menta ece menta ka dulur ece menta ka saha eta sanajan teu maksa kita ngaran menta mah matak aing moal menta disawer ka lurah moal eta mah boga ceuli meureun nyawer ka aing tapi mere ka jelema rek wawuh rek henteu rek pager rek badur ngaran mere mah adalah mulia jelema bisa mere kanu bager mulia aya deui nu leuwih mulia jelema bisa mere kanu dolim kakak bisa mere ka tatangga nu goreng kalakuan goreng adat goreng bahasa tapi kakak bisa mere keneh karena si eta berarti akhlak kakak di atas rata-rata dewa langit geus eta mah pan ilaharna kieu sepuh urang mah nganteuran teh ka tatangga nu sok anteuran ka urang leres teu ceuk Mang Sapik teh kieu aya Mang Sapik aya eueuh si Agay aya si Agay kumaha ceuk Mang Agay nyi anteuran si Eti eueuh gawe nganteuran si Eti aing daripada nganteran si Eti mending si Kokom aya si Kokom hampura si Kokom hampura lantaran si Kokom mah kamarga manehna aya budakna mulang ti kota sok aya anakna ingetin ka urang tah urang mah daek untara anteur barang mere ka batur teh kakarak bisa mere kanu sok mere ka urang lamun bager kanu bager lain akhlak eta mah balas jasa tapi bager kanu dolim kanu goreng ate kareng akhlak itu akhlak sebenarnya kunaon Kanjeng Nabi disebut alus akhlak itu karena Kanjeng Nabi mampu membalas kebaikan kepada orang yang dolim dan orang yang gelap hati matak urang ayeuna bisa nyieun kahadean Mang Yudi bisa mere udud kanu sok mere udud lain bager eta tapi eta mah balas jasa tapi Mang Yudi bisa mere tatangga nusok ngomongkeun Mang Yudi nusok ngeyehkeun Mang Yudi anu sok ngegoreng Mang Yudi tapi eta Mang Yudi lempeng teu hayang kapake ku jalma teu hayang kaandal ku tatangga
aing maka Allah bae ieu mah ibadah mah aing mah. Kumaha cek Mang Yudi? Rek alus rek henteu eta tatangga bere cek Mang Yudi eta akhlak kitu kadang. Kartos teh. Ajarkeun sodaqoh. Lain ieu mah ai ka batur jiga dulur, ai ka dulur jiga ulah kitu Mang Yudi. Bejaan ku Cililis. Bere supaya meh kitu hese boga pangabutuh urang teu hese bereda moal rugi mereka bapa ka bapa mereka emma ka emma 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 mere baraya mere tatangga yo misalkan dibikeun kabeh pantos eta teh tur luyu pisan kacida maneh jeung kabina-bina koret jaga ke kaduhung bisihan jakal bari tong kapaksa mumpung aya bari tong kapaksa mumpung boga teu kawa COD meuni gaya teu kawa COD meuni gaya ulah loba gaya ulah loba gaya dengekeun Mang Yudi senggiran haram jadah ulah loba gaya ai ka batur bager ai ka dulur aya nu kitu da ngarahna urang hayang disebut panghar hayang disebut beunghar hayang disebut dermawan ai batur gawe batur ulin mah dibareulikeun rokok ditraktir ngopi-ngopi ge nah ai dulur nginjem duit wah ieu mah Allah demi Allah ku make demi Allah kade Cililis ingetan ku Cililis. Kumaha cek Cililis? Bapak kade sing emot papatah indung. Mana harta ulah mantak misahkeun getih dulur. Harta ulah mantak ngajauhkeun getih adik jeung lanceuk. Ulah nepi ka lanceuk ulin ka imah adik isin gara-gara pangaboga jeung dunia. Ulah nepi ka indung rek nganjang ka imah anak lor rempad-rempod segan isin ka saha ka anak cieun dianggap kamandeh. Ulah nepi ka kitu maka pamajikan anu solehah bakal ngingetan salaki supaya bakti kanu jadi indung nu solehah mah bakal nitah ka anak ulah dolim kanu jadi pamajikan lamun Kang Yudi boga awewe model kitu indung nu solehah pamajikan anu solehah Kang Yudi punya sayap untuk terbang menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala maka bakti Cililis jalan surga keur Cililis kasaha bakti Cililis kasalaki jalan surga keur Cililis tapi keur Kang Yudi bakti ka indung bapakna jalan surga dengan kata lain surga Cililis ada di bawah telapak kaki Kang Yudi bisi isuk pageto Kang Yudi nyepak ka Cililis ulah ambok itu adalah tendangan dari surga. Waing surga ge pengkor cek Cililis. Bisi kade ulah nangtang Cililis, Pak, mana surga? Ulah. Maksudna bakti taat Cililis ka salaki sepanjang salaki nitah hade teu nitah maksiat wajib taat selama eueuh udur sara. Kade bisi Mang Yudi minta jatah empludan. Kudu neuleuh situasi jeung kondisi nya ge eta kewajiban saha kewajiban pamajikan bisi gering mah tong maksa bisi paeh batur atuh itu Mang Yudi nya kartos kira-kira kartos ya terakhir Mang Yudi nu nyaangan kubur teh wa kathratu tasbihi sing loba maca tasbih bisi urang hirup eueuh dangdaneun bisi urang hirup loba gorengna bisi urang hirup loba cawadeun loba picarekeun ayo melebur diri kumaha cara urang melebur diri subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha wallah wala haula wala illa billahil aliyyil lebur diri kawas kieu ya aing kakaraeun ieu berceramah aya Batak kieu mah. Ieu mah pedah we ka deuleu ku aing.
Dasarna ge ieu mah qadarullah meureun ieu. Kudu dibahas ku aing penting ieu. Atuh keuheulkeun aing bayadogeun ka kuwu sarua bae ge. Tek nyawer moal. Cicing kameramen legak ledik we bae jeung bata geura ya. Barakallah Pak Kowo. Padahal aku cuma bercanda loh. Nuhun Pak Kowonya. Tapi ikhlas Pak Kowonya. Ayo ikhlas mah tambahan deui atuh. Naon? Naon iya? Iya Mang Yudi. Naon iya? Pat. Tah, ieu mah bata nu weuteuh bisa dipake dangdanan. Terus gitu? Utuh ieu dipake bangunan, eujeuna masag. Tapi aya bata nu semplak, nu semper, anu potong. Tah. Hek leuheung potongna potong saeutik. Ieu mah tinggal teu puguh rupa teh geuning nya. Aya bata teu puguh rupa. Nya teu ngabentuk tinggal sisigiranana. Kumaha mun kitu eta urang? Ieu bata pecah tuluy teu ngabentuk. Geuleuh si iman beka bersin batur. Nah, lamun bata geus teu ngabentuk Mang Yudi, maka kumaha carana? Lebur bata teh. Dilepur deui, tuluy di naon? Dibentuk deui. Maksudna hirup urang. Loba picawadeun, loba picarekeun, loba dosa, lebur diri, tubu ilallah. Tubu wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Buru-buru gagancangan tobat ka Allah. Salah satuna adalah urang melebur diri dengan membaca tasbih kepada Allah. Keur lalaki mah ye lalaki tengein. Lalaki osok salat Jumat. Jumatan osok tara. Benar. Poe naon di dieu ai Jumatan? Keur lalaki mah ye. Saha jelemana beres salat Jumat tuluy maca tasbih 100 kali. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi. Sabaraha kali? 100 kali. Mang Yudi maca tasbih 100 kali beres Jumat jeung si Sahta jeung si Ansel. Maca tasbih 100 kali subhanallahil azim wa bihamdihi. Berapa kali? 100 kali maka keur Mang Yudi 1000 dosa dihampura. Keur indung Bapak Mang Yudi 24.000 dosa dihampura. Oke deh. Saha lalakina kaburu maca tasbih 100 kali. Maca tasbih 100 kali subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi 100 kali Mang Yudi. Teu sajam-jam acan, teu setengah jam-jam acan, teu 15 menit-menit acan piraku teka naon, teka bita. Beres salat Jumat baca 100 kali. 1000 dosa nu urang dihampura ku Allah. 24.000 dosa indung Bapak urang dihampura ku Allah. Pupeurieun urang ngabales ku harta, ngabahagiakeun kolot keur aya keneh teu mampu atuh kaburu-kaburu maca tasbih beres Jumat. Mata kula sok jelang-jelang teu puguh beres Jumat teh sing bisa bakti ka ibu harama insyaallah. Kahartos ieu teh. Nah, geus aya kaharti mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.